Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian baik-baik saja ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tolong bantu kami ya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kami tetap semangat membuat kontennya. Terima kasih. Ibuku sayang, ibuku cinta, ibuku sayang, ibuku cinta. Kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Bapakku sayang, bapakku cinta, bapakku sayang, bapakku cinta. Kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Sempuran orang seuleh. Arek seul mah harita we. Ayeuna mah geus telat. Lamun tadi ubaran ku bulu kelek mah mana teh geus dikubur. Hampurannya orang. Nuhun geus diubaran. Heuh. Gadis mana itu teh? Si gana budak teh kasasar dulu. Kabeneran urang eueuh baturna. Para gadis teh rek diajakan ku. Tapi kurang rek dites heula. Bersih apa henteu hatena. Sahanya cokot we atuh urang pan teu boga duit. Nya cokot we atuh lumayan jaga jajan urang. Ulah eta teh salah, dosa. Sebab bukan hak kita. Pan eueuh jelema nage da di leuweung ieu da. Tetep ulah eta mah batur. Gandeng maneh mah mendingan cokot. Ulah maneh mah kereng. Mendingan mah hayu urang mangkat deui. Alus eta budak teh. Hatena bener-bener bersih. Tapi arek dites deui ah. Pura-pura lapar. Lapar nini lapar. Itu aya nini karunya kalaparan. Gue aya kene wo ini. Aya nganti bang hiji deui. Lalu kita kumaha lapar man amun dibikeun mah. Tapi karunya si Nini bikeun we lah arangan neangan we di leuweung buah-buahan.
kadi heula sakeudeut. Kadi heula cu, kadi heula. Kadi heula. Aya naon Nini? Ayo. Cu, Nini hayang anu na jinjing itu tuh. Keur Nini nya. Nini teh bukan anak. Ieu mah baju nih. Kulo bakal hayang eta teh Nini. Nyaon ini teh gaje. Tapi Nini hayang kabeh eta teh jinjingan hayang ku Nini kabeh. Nya kadiekeun. Gaji eta mah Nini teh pas dia mah dipentaan. Meureun urang teh boga salin aya dibikeun ka Nini mah. Nyaho atuh eta si Anggun nganurut teh ka Nini. Geus sosok loba omong ka dia kan. Keni Nuhun nya cu, si Ucu teh ku bager-bager ting. geus ulang ngarambak wae karunya Nini teh geus tiriseun. Wah atuh. Budak teh benar-benar berhati imas. Para gadis, kadi heula. Kadi heula. Hayu kadi. Kadi. Hayu. Kadi heula. Aya naon deui Nini? Kadi heula. Nini arek mikeun tas. Tas maneh? Kunaon dibikeun nih? Nini mah teu hayang tas ieu. Nek ngetesnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mang maneh? Piraku maneh teu wau ka arurang. Maklum urang teh geus pikun geus kolot. Urang teh pan dulur perguruan maneh. Urang teh pendekar ti Gunung Subang, piraku maneh teh nyaho. Oh, si Ibo, si Esin. Nyaan maneh mah pikun teh. Urang teh Jaka, ieu Sona. Oh, heeh, urang karek inget. Ya asrama pemanasan orang kabeh lagi jago. Si Agus ka mana nya? Rudi, si Agus ka mana? Gaje, angkot tadi jeung maneh. Dude, kemana babaturan maneh aja kan dahar karunya. Oh, mi engke curang tangan heula budakna. Ayo orang tayangan si Agus. Si Agus teh. Agus. Arek naon mah? Ayo ah. Ayo tuh, apar dah. Seueur beureun. Nanti hasem atuh kurang. Kumaha teh? Oh, isi Asep, isi Darta. Ingat. Buka dia bager dede anu kasep anak mi buruk kan dia. Seurit teh mah. Ye, ari ulin teh kudu inget balik. Ya mah meuni balik-balik. Tujuh bapak maneh. Nah, itu bari beureum si kanu sedih pokona mah.